Teh, udah sih teh, sebenarnya mau teh nyoker menumpang hirup di sini. Udah sih teh, udah mau. Tuh nggak mau wae. Hirup numpang di sini, hese ini udah teh. Sudah udang enggak? Lapar ya, lapar tuh. Lapar jam berapa? Jam 8. Seburang nih. Jangan sama gitu. Jangan sama. Koream. Aing mah. Koream mah aing gitu mah. Mangkat itu kudu. Mana duit mana heula? Aing mah boga duit. Sia mah. Neangan ah. Parah ya. Arayau euy teh. Sin arayau karos kieu. Pak. Ye. Assalamualaikum. Weh, aya jam kebenangan. Wah, rek mangkat pisan urang teh. Iya. Saya tikah. Seger Mas. Wah, betah dia. Betah alhamdulillah. Lah, bisa ngomong. Galak sih ya, galak tah. Aduh, Rek marana ya? lapar loh. Udah hari. Rek makan pisan gitu ya, nang sangu dinya. Aya duitna? Ya, Aya heula. Ratu heueuh. Iya. Si Tony mah kitunya, jeung mana teh? Bari ambok. Utik ambok. Yes. Dahar. Kan hiji deh. Iya, doana lah. Doana Bener mah ya. tawar. Ridho aing mah ridho. Ngeuna sia teh kudu warung ah. Nya atuh anak soleh mah. Tike bae ya. Seram ting mah wareg urang. Tapi yang dia digalas gitu. Euy. Bismillah kade. Dia dina sing kita mah nya itu ya. Aduh. Ini buka. Sok lah doana mah nya. Hampura we ya. Sekian alhamdulillah. Heeh. Lah di mana itu? Biasa teh hareup teh teh uli. Ya ke lah. Bentang lah. Balik. Kau urang teh nih kareke. Gak pakai duit meureun nyarikeun ke mah. Duit kumaha kemarin di bangsat nih kapan 2000 deui urang ku pengen. Ini bukan dibeli ganti kurang ge. Siap. Alam. Aji, nak no. Kumaha? Acina. Mana aras? Terbalik. Asli gimana? Ampura aing mah. Yang tiga lapar gitu ya. Kalau aing kabeurian Bunga, ini geus bunga ya hate. sewa. Aing can jaya apa ayeuna teh da. Aing balad di mana? Kacau, mau piring coba ya. Ah. Bener. Ah. Jadi keluar duitnya mulai. Aduh, aing kieu euy. Mereka kemana? Kemana? Udah naik beli sangu itu ya? Beli sangu, bro. Sangu kemana? Yang amam.
Kamana nih saru? Aya di jero. Ya kena ada parusi kita. Kunaon? Pusing kunaon? Ah, aya emang kenapa? Itu yang kayak jalan kamana? Hai atuh. Apa ya dia? Ini kayak mah PRT tapi PRT na eueuh. Ada. Icam ya. Ada tuh. Udah, Mang. Alhamdulillah. Kali tuh bener kamar teh. Tony ka Mas Tony. Nah, kapu. Di mana? Arek ka Pak RT. PRT teh tadi teh cenah nitah naon sih? Ngadata warga nu baru nyata di antarana mah Rojim. Kudu data heula. Oh, orang. Tamu lah sebagai tamu. Bising ODP naon. Gitu. Ton. Aya Tony. Aya. Nah, we mana atuh, euy. Geus ya ieu. He. Betul saya. Kunaon sih bararingung kieu teh asal jelema teh. Ambok, Pak. Ambok. Moal dahareun. Eta dahareun. Ah, Naon? usik. Keusik. Tah, gerak si Icam. Gerak Naon icam mere. kurang Sebelah ieu mah tuh seungit na ge. tingali. Oh, sudah Urang teh geus seneng geus bagja gitu. Oh, keusik. Kayaan beteng lapar. Nita si ieu. Si teh atuh teu jadi mangkat. Da si Icam oh ieu. Bawa ieu tah kerese kitu. Kumaha tah? Geus nyadiakeun piring 2. Geusina keusik. Ngalembus ah. Ari icam. Kunaon make ngabohong kita? Heureuy. Heureuy atuh ieu mah. Can jaya poe nya teh udah. Oh, rugi lamun teh jaya teh nya. Kedah emot Kanjeng Nabi ge ngalarang ngabohong teh. Heeh. Naha bil kadbi, naha nyegah Kanjeng Nabi bil kadbi kalawan bohong, ulah bohong. Sakumaha ge urang teh ulah ngabohong. Kanjeng Nabi marentah mah kudu bener. Saur Kanjeng Nabi keneh, alaikum bisidqi, netepi anjeun kabeh ku bener. Fa inna sidqa sanyanyana bener yahdi ilal birri. Eta teh nuduhkeun kana kaalusan. Bener teh ucapan dina tingkah laku dina ucapan teh nuduhkeun atawa ngadatangkeun kana kabeneran ilal birri. Fa innal birra sanyanyana kabeneran eta teh yahdi ilal jannah. Nuduhkeun naon ka surga. Jadi urang teh lamun bener berarti nuduhkeun kana kaalusan. Lamun urang nuduhkeun kaalusan maka urang teh dituduhkeun dibere jalan ka surga. Jadi kudu bener ucapan teh. Icam. Tapi lumayan kesik oge keur ngabangun imah mah nya kan. Heeh, geus tarima. Jangan hawu ge teh mah hi ieu mah. Atunya Jangan ngomong ieu mah. aya piringna bawa deh atuh. Geus mah hampura we atuh. Sekali-kali deui apa mah. Lumayan kesik tah kalau